Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa sedaya di mana wae ayana. Tepang deui sareng sim abdi dina raraga maca dongeng Sunda. Insyaallah dina danget ieu sim abdi bade ngalajengkeun deui caritaan dongeng Jadah bagian anu kadua karangan Kang Jaijek. Sumangga ngadangukeun. Alih-alih ti sainditna karsih lebah paku nu nancep ujug-ujug ngaburial kaluar getih hideung. Getih kaluar pagalojeng nanah bari nyambuangkeun baru hangruk. Jadi hala di luar nalar, lamun nempo kaluarna getih tina tatangkalan. Asa teu ilahar jeung matak pisoakeun, lamun kabeneran aya jalma nu nyaksian kajadian ieu. Hiji kaanehan eta lain teu aya alesan. Sabenerna kalung nu dibawa karsih teh lain kalung biasa. Tapi kalung nu nyimpen sejarah carita ketir 20 ke tahun ka tukang. Lamun rek diguar mah kieu geura. 20 tahun ka tukang kakocapkeun dina hiji peuting di hiji lembur nu katelahna nyaeta lembur Cilamping. Anu biasana sepri jempling lamun ninggang wanci tengah peuting kari-kari ayeuna diimburkeun ku ayana kageruhan. Hampir sakabeh pangeussi kalaluar pating corowok. Bari burber marawa pakarang. Lain ku pedah aya maling. Lain ku pedah aya kahuruan. Tapi pangeussi lembur kitu teh keur ngabuburak saurang dukun lepus anu ngaranna Ki Dayus. Cenah mah Ki Dayus teh salian ti jadi dukun oge sok tukang ngubaran. Boh ngubaran panyakit lahir atawa ngubaran panyakit batin. Ngan anu jadi masalahna dina prantekna teh loba hal anu teu munasabah. Loba kabejakeun lamun Ki Dayus mindeng nyarean awewe anu keur menta ubar ka maranehnana. Jeung deui lain saurang dua urang anu jadi korbanana teh. Tapi sakur awewe anu datang ka manehna pasti disarean ku manehna. Jeung anu anehna deui eta dukun teh lir boga kekuatan sirep asihan. Jiga boga ilmu pamikat tahap anu luhur. Sahingga tiap awewe teh jiga pasrah dikitukeun ku manehnana teh. Hiji mangsa aya 3 urang awewe nu mindeng disarean nepi ka reuneuhna. Mimiteuna mah urang-urang lembur teh can waka nyieun tindakan kitu kieu. Dumehda hayang mastikeun heula naha bener eta dukun teh loyog jeung nu kabijakeun. Tapi sanggeus diintip jeung ditalungtik nya bener wae eta kabuktianana. Barang diintip eta dukun kadoong keur nyarean saurang awewe. Nya ari geus kabuktian kitu mah urang-urang lembur nu dipupuhuan ku punduh sarju buru-buru ngajorang padumukan eta si dukun. Satengah tarajang Ki Dayus dibuburak. Malah imahna oge didaruruk. Sedengkeun si awewena anu disarean ku manehnana teh nya tuluy kabur teuing ka mana boa. Awalna si dukun mere palawanan heula. Lain oge dukun ari teu bisa gelut-gelut acan mah. Sababaraha urang lembur geus ngajaloprak
Sedengkeun nu sawareh deui terus ngepung bari ngahareumbatkeun pakaranganana. Menang sawatara lila si dukun masih tagen ngayonan. Keur mah boga elmu silat, katambah manehna didukung ku mustika Jarong Daud. Ieu mustika teh mangrupa kalung hideung tina hanjeli bari digagantelan ku bungkusan lawan hideung. Tuahna ieu mustika salianti boga asihan tingkat luhur oge, barina boga pangaruh kawedukan. Jadi sangkan sakur pakarang nu keuna kana awakna mah ngabalalentrang, taya nu sanggup nebus kana awakna. Nempo situasi kitu Ki Punduh Sarju dijieun taak. Bingung pakukumaha ka Kiai Damsik nu kabeneran harita milu oge jeung aya di dinya. Si Kiai ngabejaan. Sumber kekuatan Ki Dayus teh nyaeta dina kalung hanjelina. Jadi lamun hayang meruhkeun si dukun nya kudu dicokot eta kang kalungnana teh. Menang pituduh kitu si Punduh Sarju geuwat marentahkeun ka urang lembur supaya ngarebut kalung hanjeli nu ngalingker dina beheung si dukun. Nya rek kumaha wae carana, nu penting eta kalung bisa dicokot. Tidinya mah nu ngeprak buru ngabagi diri. Nu sawareh terus nyerang nyacagkeun pakaranganana. Nu sawareh deui ngadodoho ngincer kalung dina beheung Ki Dayus. Nya harita alhasil meunang sababaraha lila kalung mustika bisa dicokot ku cara dibongohan ti tukang. Tidinya pangaruh kadewukan si dukun akhirna eueuh. Bedog, arit jeung parang nu memehna ngararampul ayeuna mah nareurak. Pamustungna Ki Dayus nambru di barung guyang jeung getih. Ngalungsar ngajampana bugang dina kaayaan panon molotot. Sanajan hasil mateni si dukun urang-urang lembur rada aya rasa ketir oge. Aya rasa karunya nempo Ki Dayus paeh dina kaayaan kitu. Tapi nya rek kumaha deui, tingkah runcahna geus di luar wates, geus tayak hampuraeun. Jadi eta hukuman cukup satimpal pikeun manehanana. Nya harita layon si dukun tuluy diberawa pikeun dipulasara sakumaha mistisna. Sedengkeun kalung mustikana dipasrahkeun ka Kiai Damsik. Cek eta Kiai, kalung mustika teh kudu buburu diruat sangkan teu nimbulkeun pangaruh ka dituna. Sanajan mangrupa kalung hanjeli tapi eta kalung digeugeuh ku iblis jahat. Bisa bahaya lamun seug eta kalung dicepeng deui ku jalma sejen. Lamun teu buru-buru diruat sarta diapeskeun pangaruhna, nya eta kalung bakal ngadatangkeun Ki Dayus anu sejena. Nya poe isukna Kiai Damsik dibaturan ku Punduh Sarju jeung sababaraha urang lembur arindit kaleuweung. Kalung mustika tuluy kumaranehanana diruwat ku jalan dipaku dina tangkal caringin. Nya tujuanna mah pikeun ngapeskeun iblis Jarong Daud. Nu kaimpleng ku Kiai Damsik harita ieu iblis kacida ngabahayakeun jeung matak nyangsarakeun
kasing sahawai oge anu mupustina. Rengseng ngaruwat kalung si kiai mepeujehan kanu araya didinya. Omat, ulah aya saurang oge nu kumawani nyokot eta kalung tina pasek pakuna. Sanggeus di amantan kitu kabeh marulang deui ka lembur. Kitu tah para wargi asal usul eta kalung teh. Harita saenggeus karsih init getih jeung nanah terus kalaluar beuki loba. Ngaburial teu beda jeung getih tina beuheung anu dipencit. Terus ngaburial teu eureun-eureun nepi ngababayah dina taneuh. Sairing jeung kitu bau hangru beuki santer ka angseuna. Ieu bau jadi ciri khas kana kehadiran makhluk jahat sabangsaning setan. Kajadian ieu jadi tanda lamun ruwatan nu pernah dilakukeun ku Kiai Damsik geus kapugar. Kakuatan setan nu salila 20 tahun kapasung akhirna ngencar, serbung keluar haseup tina tatangkalan eta. Tina laleberan getih ujug-ujug meledug keluar haseup hideung. Ieu haseup ngagulung di dinya teu nyingrai sanajan katebak angin oge. Samalah mah kadituna teh eta haseup ngabentuk wujud tangtungan. Ngabentuk dedegan jalma ngan ukurana teu ilahar. Ukuran jangkungna aya kana 3 meteran mah. Beuki kadituna gulungan haseup saeutik-saeutik robah nu akhirna ngajirim jadi makhluk pikasieun. Awakna jangkung gede bari carucukan. Panonna burai beureum, huntuna renggeteng meh sarua jeung huntu ajag. Dina sirahna nyuat 2 tanduk sapanjang curug. Meureun ieu anu disebut jarong dauk teh. Salah sahiji setan paling jahat nu pernah aya di alam dunia. Umpurna oge hampir 7.000 tahun. Waktu zaman manusia masih saeutik teu loba jiga ayeuna. Ieu makhluk geus aya sarta ngageugeuh di sumur laut paling jero. Ku alatan ieu makhluk mindeng dipuhit ku jalma-jalma teh. Mindeng dipuja sangkan bisa nyubadanan sagala pamaksudanana. Nya antukna ngencar serta ngulayaban ka alam karamean. Ngan soal ngancik nama kana kalung hanjeli can kanyohan sasakalana. Samar-samar meh teka denge ieu makhluk ngeh keh seuri mata kukurayeun. Sapanjang panon beureumna molotot ke arah ngaleosna Karsih nu mawa kaluhan jeli eta. Beuki lila seurina beuki tarik ngagaweuh sorana minuhan setiap juru eta leuweung nepi ka jangkrik jeung satos sejena oge teu waranieun nyoara. Sedengkeun di arah-arah kulon panon poe harita geus tilem sagemblengna. Caangna beurang kaganti ku marendongna peuting. Satepina ka imah Karsih lain buru-buru ka cai. Lain buru-buru nonohonan kawajiban salat. Tapi kalakah ngadon diuk dina kursi bari nimang-nimang kalung pamanggihanana. Padahal mah kurang kumaha
indung bapana teh teu petot ngelingan dina soal kana ibadah mah. Tileutik oge di jurung-jurung ngaji, tapi ari can aya hidayah mah tetep we geuningan hese sanajan geus di rumah tangga oge. Bari diuk sarta merhatikeun eta kalung, sakapeung sartih surang ngaserenge. Sinar matana telek jiga nu embung leupas tina eta kalung. Padahal mun ditempo ku syariat nama, eta kalung eueuh pisan istimewana. Ukur untuyan hanjeli hideung digantelan ku bungkusan lawan hideung. Tapi sinar panon karsi harita teu beda jiga keur nempo kalung perhiasan. Harita karsi memang teu sadar. Sabenerna secara lemes manehna mimiti kahipnotis. Cohagna tina eta kalung ngaluarkeun pancaran aneh nu lamat laun mangaruhan kana pikiranana. Sabot keur anteng kitu ti luar kadenge aya nu keketok uluk salam. Sorana sora awewe rada umuran. Karsih nu apal eta sora nya eta sora teh sora indungna. Po nembalan bari ngejat tina diokna. Nyi muhun mak mangga ka jero. Telila kulutrak panto teh dibuka. Sup saurang awewe kolot mulubus asup tuluy gek gigireun karsih anakna. Di mana tadi teh nyi diteangan ku emak ka dieu eueuh, tanya indungna mimiti muka obrolan. Jadi emak tadi sore ka dieu nya. Emak tadi ka dieu bubuhan aya perlu neng. Terus ari hidup ka mana atuh? Di teteangan eueuh. Tadi sore teh abdi nuju ameng ka teu mimin mak. Walon karsih bari kuram kirem. Paingan atuh. Lain. Mak ka dieu teh pedah katalatahan ku pakohar dunungan salaki hidup. Ngabejaan cenah jang darja teh moal waka buburu mulang. Har, nah aku naon cenah kang darja teh moal waka mulang. Ngadenge beja kitu mah kakarawe karsih daria. Cenah mah keur loba pagawean kang darja teh nyi. Matak ngabejaan teh meh hidup teu arep-areupeun. Muhun atuh. Aing sugan teh rek mulang pageto. Hanas kaleuweung neneangan. Hampir kasih kaceplosan nyarita ngan untungna teu kakebat eta arek ngomong kembang teh. Saha nu kaleuweung? Tanya indungna kerung jeung heran. Sanes kaleuweung mak. Maksad teh hanas nyidem kasono aripek Kang Darja moal waka mulang. Nya atuh sing sabar we ayeuna mah. Angguran mah syukur salaki hidup keur loba pagawean. Muhun mak.
Panon indung Karsih terus mencrong kana kalung hanjeli nu dicekel ku anakna. Kalung ti mana ieu eta nyi? Tanya indungna Dirja. Oh iya kalung pamesihan Mimin mak. Kunaon kitu? Sakali deui Karsih nyelonggorkeun jawabanana. Teu nanaon ngan aneh we, eta kalung jiga kalung jimat. Indungna nyarita kitu bubuhan nempo gegantelana tina bungkusan lawan anu warna hideung. Ah duka atuh mak, pedah pamasihan Mimin we ieu mah. Tapi ari nempo bentukna mah jiga kalung jimat nyi. Tembal si emak. Mending tong ngukut nu kararitu lah. Moal aya mangpaatna. Nya duka atuh mak. Ari soal kalung jimat sareng henteu nama. Pedah da ieu mah Mimin masihan ieu kalung teh kagegelan pertikahan abdi. Nya ari cek mama mending bikeun deui eta kalung ka si Mimin. Kunempona oge asa teu gararenah kieu. Kitu carita indungna bari ngusapan pundung. Pedah beuki lila nempo eta kalung asa sing sariak. Nu jadi hanjakalna nahabet indungna anu datang. Coba lamun bapana. Harita pasti eta kalung anu dicekel ku Karsih teh bakal apal. Lamun eta kalung teh jimat si dukun Dayus. Apaan anu ngabongohan ngajamretna nage baheula teh? Bapana anu tina beheung si Ki Dayus teh. Nya eta bapana si Karsih. Nya mak, enjing urang pulangkeun deui nya. Walon Karsih semu ngabalieur. Nya harita duanana uplek deui kana obrolan sejen. Nepi ka wanci sareureuh budak kakarawe indungna amitan balik. Saditinggalkeun ku indungna, Karsih ngaleos ka kamar. Terus kekedengan baringgilikan deui eta kalung hanjeli. Alih-alih ti kitu Karsih nuker anteng teu apaleun lamun disaluareun imahna teh di beh tukang aya nuker ngajega. Degana jangkung bari sakujur awakna carucukan. Cag pamitra sadaya, insyaallah urang lajengkeun deui carita jadah ieu di waktos anu sanes. Sampurasun.